Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda kelas 10. Dina denget ayeuna ibu baris medar ngeunaan kawi. Namun sata acana ibu bade ngabahas heula ngeunaan tujuan pangajaran dina kawi. Kahiji nyata siswa bisa ngaregepkeun wanda kawi Sunda pop jeung klasik. Kaduana siswa bisa nitenan eusi kawi. Siswa bisa ngapresiasi sarta ngaguar perkara kawi. Kaopat siswa bisa ngaheuangkeun salah sahiji wangun kawi Sunda. Yuk urang kawitan wae, urang diajar ngeunaan kawi. Namun satu acana ibu bade naros. Hideuk kantos ngadangukeun kawi atanapi ngaheuangkeunana. Tah ayeuna urang bahas heula langkung jero. Naon ari kawi teh? Kawi nyaeta sakur lalaguan nu aya di Tatar Sunda. Dina Kamus Umum Basa Sunda tahun 1855, kawi nyaeta rakitan basa sabangsa dangding nu teu make patokan pupuh. Kawi teh lalaguan Sunda bebas anu henteu kauger atawa kaiket ku aturan, boh laguna, boh rumpakana. Ayeuna urang tinggal tina bebedaan kawi tembang jeung kakawihan. Janten dina Sunda teh aya lagu atanapi aya lalaguan Sunda anu wangunna teh dina wangun kawi tembang jeung kakawihan. Naon nu bentenna? Kawi nyata lirik bebas tapi iramana kaiket ku wirahma atawa ketukan. Tembang lirikna kaiket ku aturan tapi iramana merdika. Anu kaasup tembang nyaeta pupuh. Aya disebat tembang Cianjuran. Kakawihan lalaguan Sunda anu sok dihalangkeun dina kaulinan barudak. Contohna perepet jengkol jajahean, kadempet kohkol jeceretean. Hidup tangtos bae. Nuju alit sok ngahalangkeun kakawihan di mana hidup nuju ulin. Urang lajengkeun. Dumasar jenis laguna kawi dibagi dua. Aya kawi dina wangun klasik, aya kawi dina wangun pop Sunda. Dina wangun klasik lolobana teh teu dipikanyaho saha nu nyiptakeun kawihna. Janten pengarangna teu terang urang teh. Seuneu teu aya pangarangna saha anu ngawitan ngarang eta lagu. Biasana wangun rumpakana mangrupa sisindiran dipiri ku alat musik tradisional. Contohna lagu Bubui Bulan Es Lilin. Bubui bulan sangrai bentang. Eta mangrupa lirikna nya. Teras pop Sunda rumpah kakawi wangunna leuwih bebas. Dipirigna ku alat musik modern. Contohna mawar bodas sancang. Tangtusna wae upami kawi dina pop Sunda mah hidup langkung uninga. Sabab dugi ka ayeuna sok seueur anu dilagukeun atanapi dihaleuangkeun dina kawi wanda pop Sunda. Pek regepkeun rupa kakawi di handap ku hideuk tiasa ngabentenkeun mana kawi klasik mana kawi pop Sunda. Di dieu aya kawi klasik anu dihaleuangkeun ku Nining Maida. Aya oge
Kawih pop Sunda anu dihaleuangkeun ku Doel Sumbang. Mampai jalan satapak ngajujuk ka hiji lembu teu karasa capean sabab aya nu diuntengna hujan angin dordar denang taya tempat berngiungan sanajan awak rancu depan kajeun. Eta mangrupi contoh tina kawih klasik jeung kawih Sunda. Hidup tiasa ngaregepkeun langkung jelasna deui dina kawih klasik atanapi kawih pop Sunda anu tiasa ditinggal ku hidup dina YouTube oge aya nya atanapi dina lagu nu tos aya dina wanda lagu Sundana. Urang lajengkeun bae ayeuna ngeunaan unsur-unsur dina rumpah kakawih. Kahiji tema, dua rasa, tilu nada jeung amanat. Tema nyaeta inti atawa pokok pikiran. Dua rasa parasaan anu nulis rumpah kakawih. Janten di mana eta pencipta atanapi anu ngarang eta lagu teh ngarasakeun yen si hatena teh ngagambarkeun naon anu ditulis dina rumpah kakawih eta. Upami nada nyaeta perasaan anu karasa ku nu ngadangukeun kawih. Janten urang anu pingkeun eta lagu kawih teh kumaha? Naha sami rasana upamina bunga atanapi sedih, naha sami anu ku urang dirasa pas urang ngadangukeun eta kawih teh sami teu? Eta perbenteran antara rasa jeung nada. Aya oge amanat. Amanat nyaeta pesan moral nu aya dina rumpah kawih. Struktur teks dina kawih aya pilihan kecap, purwakanti, hati, denotatif, jeung konotatif. Yuk urang tinggal tina pilihan kecap diksi. Jadi aya contoh kawihna. Hayang nyeupah dina seureuh eta dina padalisan kahiji, ambek beureum bibir abdi, hayang lempang jeung bebeureuh, ameh regreg pikir kuring. Janten padalisan kahiji jeung kadua disebutna cangkang. Nya padalisan kahiji sareng kadua, padalisan kahiji sareng padalisan kadua disebutna cangkang. Disebutna padalisan katilu sareng kaopat disebutna eusi. Tanya. Urang tinggal tina purwakanti. Sawengi asa tos lami. Di dieu aya tungtung di awal jeung di akhir, ngi jeung mi. Purwakantina sora i. Saminggu bade ditunggu. Gu jeung gu. Aya purwakanti sora u. Sabulan taya wartos pisan. Sabulan lan taya wartos pisang. Lan jeung san aya purwakanti sora a. Purwakanti anu nyampak disebutna madu sora atanapi modus suara.
pangna disebut modus suara atanapi madu sora nyata padu sorana atanapi sorana harmoni. Ayeuna orang tengetan deui di dieu aya rumpah kakawih. Di handap cobi tinggal kamana engkang kamana. Kamana kudu kamana. Piraku lali ka abdi. Piraku tega ninggalkeun. Padalisan kahiji kamana ieu dipindo atanapi diulang deui kamana. Nya padalisan kahiji di awalna diulang deui dina padalisan kadua kamana jeung kamana. Ayeuna dina tungtung padalisan oge sami kamana jeung kamana. Dina padalisan katilu piraku lali piraku lali piraku tega. Janten ieu oge sami aya pengulangan atanapi dipindo atanapi dibalenan. Dina ilmu ning sastra kecap-kecap anu dipindo deui dina tungtungna disebat purwakanti mindoan kawit. Awalnya upami ditungtung padalisan disebatna mindoan wekas. Ditungtung nyata akhir. Nah, ieu kamana jeung kamana disebut purwakanti mindoan kawit. Kamana jeung kamana ieu ditungtung disebutna purwakanti mindoan wekas. Tah, urang tinggal di dieu aya harti denotatif jeung konotatif. Naon ari harti denotatif teh? Nyaeta harti anu nuduhkeun harti anu sabenerna. Harti dina kamus, harti anu sabenerna mah. Upami konotatif nyaeta harti injeungan atanapi harti anu henteu ngandung harti anu sabenerna. Injeungan tina kata naon? Tina kecap naon? Tina injeungan harti figur atawa barang nu sejen. Duh bentang nu baranang. Kahibaran sinar bulan, ieu denotatif. Sinar bulan, leres eta denotatif karena atanapi kusabab hartina teh sabenerna denotatif. Upami tinggal dina konotatifna narik ati tan wangenan konotatif. Duh eta bentang ngiceupan. Upami sikep atanapi kecap ngiceupan di dieu biasana ditujukeunana ka jalma. Urang lajeng kana gaya basa dina rumpah kakawih. Aya naon wae? Aya metafora nyata ngabandingkeun, gaya basa ngabandingkeun hiji hal kana hal sejen. Biasana cirian ku kecap jika, lir ibarat, lir saperti. Eta disebutna metafora. Aya oge lalandian, ngalandi atanapi mere julukan keur hiji hal. Upamana julukan miboga harti alus disebut heronimia. Lamun lalandian goreng metonemia. Mi jalma nyata personifikasi digunakeun pikeun ngumpamakeun barang atawa sato miboga kalakuan jiga jalma. Pamana bae tadi aya contoh bentang ngiceupan. Nah, ngiceupan eta dihartosna dina watak dina jalmi. Eta dituduhkeunana kana bentang nyata kecap barang. Aya oge gaya basa ngasor. Nyata digunakeun pikeun ngagambarkeun kaayaan anu teu sarua jeung nu diucapkeun biasana dipake keur merendah. Upami rautan nyata dipake pikeun ngalemesan maksud nu supaya teu kadangu atawa katarima kasar kunu ngadanguna. Jadi aya tadi 5 gaya basa dina rumpah kakawih. Terus nama baik kedah di uninga ku hidap. Sabab engke upami aya tugas ngeunaan gaya basa, hideuk tiasa ngabentenkeun kumaha gaya basa ngasor, kumaha gaya basa rautan, kumaha gaya basa personifikasi atanapi mijalma, kumaha gaya basa metafora ngabandingkeun teh. Para prase, anu urang lajengkeun kana para prase. Naon ari para prase teh? Nyaeta nyaritakeun deui isi puisi atanapi rumpah kakawih kana bentuk kelancaran dina wangun paragraf. Jadi
jantan upami aya tugas engke ngaparaprasekeun rumpah kakawih di luhur, berarti dicaritakeun deui eusi dina rumpah kakawih di luhur teh ngeunaan naon, dicaritakeun deui ku hideep dina wangun lancaran tanapi paragraf. Mung sakitu paat nginten ti ibu sasieun sabeunyeuraeun mugi manfaat. Hatur nuhun kana pahartosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.